Abdi Siti Rizkiati. Abdi Eva Handayani. Abdi Epi Rahmawati. Abdi Anjani. Abdi Tasya Nurendah. Simkuring saparakanca ti kelas 10 akuntansi hiji bade ngawanahkeun kaulinan barudak Sunda nyaeta bebentengan Anu dibimbing ku Ibu Isti Yulia Tanjung. Pimpa alaihum gambreng. Bebentengan nyaeta kaulinan anu dipetakeun ku cara silih beunangkeun atau ditoel bari ngajaga benteng anu dijaga ku batu. Biasana kaulinan ieu dilakukeun nalika hareup pansonten. Biasa dipigawe di biruan imah, galeman sawah anu tuus atawa di lapang anu umurana ageng. Bebentengan nyaeta kaulinan anu dilakukeun ku dua grup, masing-masing grup dibangun ti 4 demi ka 8 jalmi.